Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra tepang deui sareng pidangan dongeng Sunda kalian judul Mojang Desa. Naskah karya Lili Guntur, garapan dongeng naku Mang Lili Guntur. Atur salam kanggo sadaya mitra dangu anu satia, utamina kanggo anu parantos like, komen sareng subscribe. Kasayan mitra dangu sadayana mugia janten sodakoh sarta kengeng balasan pahala tantosna oge ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mitra pidangan dongeng Sunda atanapi carita Sunda ieu ngelangkungan ieu channel sing aya manfaatna. Canak anu saena atuh nu awona ditebihan. Nah gitu. Para mitra kanca garapan anu katunda dina episode ke-17 teh nalika dugi ka kumaha atuhnya nih pamang matu gaduh lanong kanggo ngalandongan eta sampean anu boreksek. wios date patos parna tibang bared pami aya mah eta we atuh pangmilarikeun daun babadotan ceuk Lilis. Manehna inget kasih abah mun aya nu raheut atawa kulit bared sok diubaran ku daun babadotan. Daun babadotan anu meunang ngalateh tuluy dikumbah, geus kitu digayem sarta satuluyna ditaplokkeun kanu raheut atawa kana kulit anu bared. Nah kitu pangalaman anu katampa ti si abah. Ayeuna ha eta dipraktekkeun ku Lilis. Manehna nitah ka lalaki kuleuheu pikeun mang neangankeun daun babadotan. Dititah ku Lilis si lalaki kuleuheu teu baha. Leos manehna ka pipir saung sanggeus meunang tuluy diasongkeun ka Lilis pake ngubaran tuurna anu bared akibat labuh tadi basa rek hanjat kaburuan saung. Ari Lilis pangna harita nepungan si lalaki kuleuheu teh geus janji kapan tadi basa tepung rek ka warung manehna rek mere baju lungsuran keur anakna si lalaki kuleuheu anu awewe. Tah namanya dugi kadinya hanca teh urang teraskeun. Si abah kaluar ti tajub rengsek ngalaksanakeun salat lohor tuluy ngadon diuk ngalange dina bangku hareupeun imah. Nungguan Lilis mulang. Teu kungsi sawatara lila kadenge sora motor Anwar ngadurut-dut karek mulang tas nganterkeun Imas. Sanggeus markirkeun motorna di tempat anu biasa. Anwar ngoloyoh nyampeurkeun ka si abah. Mungkin oge lohor heula ka itu sudiang ameh tenang ari geus salat mah rek itu ieu oge Ceuk si abah. Mohon atuh bah dikantun heula. Tembak Anwar bari tuluy ngaleos. Rengse salat Anwar nyamperkeun deui ka si abah. Anu ti tadi can ingkah ti tempat diukna. Lilis teu acan mulih bah. Ceuk Anwar bari geek diuk gigireun si abah. nyata acan kunyana haon budak teh teu inget kana waktu. Riuk banget si abah saperti anu nemu kakesel. Tara biasana ka saungna Mang Ubed anu kantos ka penaku abdi basa maling sampe. Nya sujang rek mikeun baju urut ke anakna. Ti kawit iraha Lilis caket sareng Mang Ubed. Kamari ieu we harita teh hiseneng ku abah kitah neangan daun sadagori. Nyemeureun manehna teh asuk-asukan ka kebon tepung ka jeung si Subed nya dituduhkeun weh ku si Subed teh cenah daun salagori mah loba pipireun saungna. Anwar jempe. Tapi halisna katingali kerung saperti aya nu dipikir. Sabot Anwar ngahuleng si abah nyarita deui. Geus lila si Subed teh teu mantok ka dieu. Heubeul pisan disaprak ku abah di sapatahan asa dicarekan meureun
Cek si Abah. Dupi Mang Ubed teh asli urang dieu. Umara kalina teh. Omongan si Abah teu kebat. Sabab harita kabireungeuh, kuncung-kuncung katingali Lilis datang. Kamalinaan teuing Seneng. Menyipoho kana waktu sholat. Si Abah negor. Buru-buru kaitu. Lohor heula bisi kaburu akhir. Lilis langsung muruka imah ngagugu panitah si Abah. Sedangkeun Anwar jeung si Abah neruskeun deui hanca obrolanana. Babakuna Anwar ngarasa penasaran hayang ngadenge tuluyan caritaan si Abah ngeunaan Mang Ubed. Saha nu sabenerna Mang Ubed teh? Kumaha kasang tukangna bet bisa nyangsang hirup nyaung-nyaung di eta lembur? Jeung naon sababna si Abah bangun anu kurang simpati ka manehna? Dupi kawitna ti mana Mang Ubed teh? Anwar nyambung caritaan anu tadi katunda. Ngakuna mah dipakilulan. Reg deui si Abah nyaritana eureun. Sabab harita Lilis nyampeurkeun munang dimukena keneh. Ti payun teh asa kantos tinggal obat merah. Di mananya, Bah? Cek Lilis. Teu salah mah dina urut itu. Dina luhur rak deket baby oil. Ngakuna nahaun atuh Seneng bet nganyakeun obat merah sagala. Kang ieu ngalanongan tuur Abah bared gara-gara geubis tadi. Labuh gimana sok galawora kitu atuh. Si Abah bangun anu reuwas. Ngadenge Lilis labuh teh pon kitu deui. Anwar oge sarua curinghak. Geubis di mana Lis? Tanya Anwar. Atuh derek-dek ku Lilis dicaritakeun ka Anwar jeung ka si Abah. Sacerewelena. Yen manehna teh labuh ti kos sewad hareupeun saung Mang Ubed. Malah ku Lilis dicaritakeun harita ditulungan ku Mang Ubed. Dipangku dibawa ka jero saung, digolerkeun dina palupuh, tuluy diubaran ku daun babadotan. Malah tuur Lilis anu bared teh dilamot sagala ku Mang Ubed. Inyo. Si Abah ngareret silih pelong jeung Anwar. Basa ngadenge Lilis nyaritakeun eta kajadian. Ari Lilis mah harita tuluy ka jero imah deui rek neangan obat merah. Tadi basa Lilis balik sabenerna dianterkeun ku Mang Ubed nganten nepi ka imah. Manehna gura-gilu balik deui ka saung, ret kana buntelan baju urut pamere Lilis keur anakna. Hate Mang Ubed ngadadak sumringah ti saprak wawuh jeung Lilis. Sok rajeun suruh ngaserengeh seuri sorangan. Jung manehna cengkat neangan barang anu diteundeun dina pabetekan. Eta barang teh mangrupa tutungkusan manehna. Bahan paranti ngajalankeun ritual lamun manehna boga pamaksudan. Migawena teh tengah peuting mangsa wanci jemplang-jempling. Harita basa anak pamajikanana geus sarare tibra. Si lalaki kuleuheu anu katohyan ayeuna mangarana teh Mang Ubed sila anekak nyangareup ngulon. Hareupeunana paruh puyan. Ruhakna ngagebur meuni beureum. Kitu kuduna cenah. Paruh puyan teh kudu ngagebur beureum ameh panasna sampurna. Dipake meuleum bakal anu dihijikeun jeung uyah. Bakal teh menyan. Sanggeus sagala rupana syaratna kacumponan tarapti. Mang Ubed ngamimitian ritual. Menyan jeung uyah teh kumanehna dikeupeuh.
Mang Ubed tuluy perem, bibirna kunyam-kunyem, mapatkeun mantra. Sedengkeun hatena museur, ngabayangkeun Lilis, memvisualisasikan Lilis. Inyana ngagerentes jero hatena. Sumana ragana pangawasanan yang Lilis, mugi sing petenung patalimeng kabanang kajamparing, hatena inget wae ka aing. Puh, kituna teh bari ngaramus-ramus menyan jeung uyah. Mantra ditiupkeun kana menyan jeung eta uyah. Geus kitu eta menyan jeung uyah teh digebruskeun kana ruhak parupuyan anu burahay. Propot propot, sora menyan kabeulem ngahiji jeung uyah. Haseup mulek sabudeureun saung. Sawareh kaluar lewat sela-sela lalangit, mumbu ngalak pauh ka bawah angin peuting. Sedengkeun harita di tempat sejen nyaeta di imahna si Abah. Sabadarengse ngalaksanakeun kagiatan magrib mengaji. Lilis mah harita teh langsung ngoloyoh ka kamar. Basana teu kuat cenah tunduh. Ari si Abah jeung Anwar terus ngalobrol nuluykeun hanca obrolan tadi beurang ngeunaan Mang Ubed. Para mitra hanya kehabisan. Waktosna kasengker ku durasi cag dongeng Sunda Lili Guntur urang cekapkeun duwe ka dieu. Insyaallah tepang deui dina channel anu sami. Salam baktos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.